daharlah tiluan nu boga imah samarupil kuri jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek samarupil kuri dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu samarupil kuri ngadahar sate hiji ngahanum lagi didelegeun ku duaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku samarupil kuri endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar-dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia ieu sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Assalamualaikum waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar oh masalah sakieu teh mena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip lah jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jaraha pan atuh teh jaraha urang biasa bae deuk bangket deuk naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marufil Assalamualaikum waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe paehnya pan geus cahudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus ya Allah wayang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu bae engke beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ngaramekeun negara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama ngan endeup ngajurus ka derajatna salafi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat teh tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa
wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh lah nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya moal emang bener loba wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mumpana aing dikiki di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayo mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu adi dun loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah teh heula ieu mah kiai aya dinu loba jelema aya murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu eureun nuleukeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa nah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qawad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manukos kitu nya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nugus diceritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a
nomor kedua wabil walidaini ihsana, nomor katilu wala taqatulu auladakum min imlaq, nomor keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, nomor kelima wala taqatulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam. Halah tiluan nu boga imah samarupir kuri jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek samarupir kuri dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu samarupir kuri ngadahar sate hiji ngahanum lagi didelegeun kuduaan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku sama rupir kun endahan dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian ku kumaha ge sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ka tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar oh masalah sakieu teh menang nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar hadi eta satena kunyaga diicip-icipna ngajadi balangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit